Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun kana kitab Durratun Nasihin halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkeun anin nabi katampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi. Asinu kudu ngariksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati kalawan zakat. Wadawu jeung kudu ngubaran aranjeun kabeh amrodhokum ka pirang-pirang mugarering aranjeun kabeh bisodaqoti kalawan sodakoh. Wastaqbilu sareng kudu nyang hareupan aranjeun kabeh anwa'al balaya kana pirang-pirang warna balai biduai kalawan ku ngadua wa tadarrui sareng DP. Sodako larasaha Rasulullah utusan Allah tima dina perkara kola nutos ngadauh ieu Kanjeng Rasul. Hadirin jamaah sadayana, Rasulullah ngadauhkeun kudu ngariksa aranjeun kabeh kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh ku ngaluarkeun zakat. Jadi harta urang ngarah diriksa ku Allah, dijaga ku Allah teh kudu daek ngaluarkeun zakat. Wadawu amrodhokum bisodaqoh. Kudu nyieun ubar keur nu garering aranjeun kabeh ku sodakoh. Sodakoh bisa janten lanong keur nu garering. Wastaqbilu anwa'al balaya bidu'a wa tadarru. Sareng kudu nyang hareupan aranjeun kabeh menghadapi pirang-pirang warna balai ku ngadua ka Allah sareng DP ka Gusti Allah. Hadirin sadayana, lajengkeun warawa sareng ngariwayatkeun Al Hasan anin Nabi katampi hadis ti Hasan. Anin Nabi Hasan nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyana Kanjeng Nabi kana eta kabuktosan Kanjeng Nabi yuhadisu eta nyarioskeun Kanjeng Nabi hadal hadis kana ieu hadis li ashabihi ka para sahabatna Kanjeng Nabi. Hadirin jamaah sadayana, saur Hasan bahwa Kanjeng Nabi setelah nyarioskeun hadis tadi kudu ngariksa aranjeun kabeh kana harta teh ku ngaluarkeun zakat, ku ngaluarkeun sodakoh, ngubaran ke nu gering nyaeta ku sodakoh, nyang hareupan bencana balai kudu ngadua sareng DP. Tak kacarioskeun setelah Kanjeng Nabi ngadugikeun kana eta hadis, aya weh pamaro alaihi nasroniun, ngaliwat eta seorang Nasrani ngupingkeun kana hadis Kanjeng Nabi tadi, pasami'a hadal hadis. Ngupingkeun kana hadis terus we pada haba wa ada zakatahu, terus eta si Nasrani init ka imah terus ngaluarkeun zakatna eta harta. Ieu jalma anu salian ti agama Islam, tegasna jalma Nasrani. Wa kana lahu syarikun kharaja litijarah ila Misrin. Sedengkeun ieu jalma Nasrani nu ngadengikeun kana hadis Nabi tadi sampai ngaluarkeun zakatna, manehna teh boga babaturan. Babaturanna teh keur kaluar kota rek dagang init ka negara Mesir. Pakola terus saya ngomong eta si Nasrani nu geus ngaluarkeun naon, ngaluarkeun zakat tina hartana. Cek eta si Nasrani, ingkana Muhammadun shadiqun fi qaulihi yadharu sidquhu. Cek eta Nasrani lamun teh mah bener ieu Muhammad teh, bener dina omonganana berarti jelas kebenaranana ieu Muhammad, cek eta Nasrani. Wa yasiru mali ma'asyarikihi muhsinan, jeung
pasti lamun bener omonganana ieu Muhammad cek Nasrani tangtu harta kuring bakal diriksa dijaga ku Allah jeung lain harta kuring hungkul dagangan kuring jeung babaturan kuring nu ngajalankeun ieu perdagangan ka negara Mesir pasti bakal salamet bakal diriksa ku Allah. Tah lamun bener omongan Muhammad cek ieu Nasrani wa usallimu wa umminu bihi kuring rek Islam jeung rek iman ka Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin sadayana, tapi sabalikna cek eta Nasrani nu geus ngaluarkeun zakat teh wa indoharo kadbuhu wa indoharo kadbuhu fa akhrij alaihi bisaib. Lamun teh mah dohir kebohonganana jelas henteu misalna harta kuring teu salamet padahal kuring geus ngaluarkeun zakatna keur init ka Mesir teh komo sampai nu ngarampas ku penjahat berarti kuring rek kaluar ti imah rek ngaluarkeun pedang rek ngabunuh kasaha ka Muhammad itu omongan Nasrani. Fa'aktuluhu rek ngabunuh kuring ka ieu Muhammad cek eta Nasrani. Faidan kodua roda min al qafilatin maktubun annal lusus qad qata'u alaina at-tariq wasalbu amwalana walibasuna wa kulla syai'in ma'ana pasamai Nasrani bidalika fadribahalahu wa qala fihi ma qala fa kharaja alaihi bisaib biniyatil qatli fa ba'da dalika waroda maktubun akhar min syarikihi. Gancangna carios saatos kitu datang weh aleutan onta nu mana dina eta aleutan onta teh aleutan onta anu para pedagang-pedagang anu tos naon nu dagang di Mesir pulangkeun ti Mesir para pedagang bari aya tulisan aya surat ditulis tulisan aya surat dina eta surat teh sanyana bangsat geus megat di jalan ngabegal ka urang sadaya di jalan bari ngarampas ieu bangsa teh kana harta urang sadaya jeung pakaian urang sadaya dina eta surat teh bari urang sadaya geus dirampas ku eta begal ku eta bangsat. Tah ngadenge surat kitu eta rombongan aleutan onta si Nasrani ngadenge laporan kitu tina eta surat pasami Nasrani bidalika ngadenge kajadian kitu bahwa babaturanana nu melu dagang teh geuning kena begal dirampas hartana maka padtoroba haluhu jadi bimbang ieu tingkah lakuna ieu Nasrani nu pernah naon ngaluarkeun zakat. Wa qala fihi maqala terus manehna bimbang masuk sakumaha omongan dina eta omonganana ieu si anu ngaluarkeun zakat tadi teh kana omonganana bener teu ieu teh kapan tadi kuring geus ngaluarkeun zakat cek Muhammad cenah lamun ngaluarkeun zakat bakal diriksa dijaga naonna hartana. Terus weh manehna init ka imah fa kharaja alaihi bisaib init kaimah tujuan rek nyokot pedang rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi biniatil qatli niat rek ngabunuh. Pabada dalika sabada manehna init kaimah rek mawa pedang waroda maktubun akhor terus we aya surat deui surat nu kadua surat susulan min syarikihi ternyata surat nu kadua ieu mah surat khusus ti babaturanana sobatna anu diutus ku manehna supaya dagang ke negara Mesir jeung mawa daganganana. Begitu ditarima surat terus weh dibaca ku manehna surat ti babaturana eta surat teh Allah tahzan wala tahtam anna kuntu fi khalfil qafilah cek dina eta surat teh dunungan ulah keeng ulah sieun ulah prihatin ulah bingung abdi cek eta babaturana dina surat abdi mah aya rombongan aleutan onta nu kahiji pawaqa'a alaihim alsus tah tumibana ieu begal atanapi bangsat garong teh eta ngarampas teh ka rombongan nu ti heula wa ana pisalamah pisalamati sedengkeun ari kuring mah
aya dina kasalametan wa ma'i jami umaluna tah sartana kuring ari sakabeh harta. Jadi kuring mah salamet, kuring salamet, harta kuring oge sadayana salamet. Tah saantos maca surat tadi, surat ti sobatna, ti surat pegawai pedagang tadi si eta Nasrani. Palamma qoro'a an-Nasrani maktubahu, setelah eta Nasrani maca surat ti pedagang na tea, maca kana surat, kola terus weh ngomong ye Nasrani, Nasrani emut nu tadi Nasrani geus ngaluarkeun zakat setelah ngupingkeun naon hadis Kanjeng Nabi. Cek eta Nasrani kola innahu shadiqun wa nabiyyun hakun. Ternyata cek eta Nasrani sanyana Muhammad teh eta anu bener. Muhammad teh eta nabi anu hak, nabi nu bener. Akhirna pajaa ilaihi, terus datang eta si Nasrani sumping ka Kanjeng Nabi. Pakola tos sumping ka Kanjeng Nabi teras nyarios ya sina Nasrani, ya Rasulullah a'rid alayya al-Islam, asongkeun ka abdi ieu agama Islam. Paam abdi bade lebat Islam, abdi bade iman ka Kanjeng Nabi. Akhirna paamana wa tasarrafa bi rofil Islam. Akhirna ieu si Nasrani iman lebat Islam kusababiah tadi ngalaksanakeun kana hadis Kanjeng Nabi sing sajalmi nu hoyong naon, hoyong diriksa dijaga hartana maka kaluarkeun zakatna. Lamun jalma aya nu geuring maka ngieun ubar kunaon ku sedekah, terus deui nyang hareupan balai jeung bencana maka nyaeta ku ngadua sareng DP-DP. Hadirin jamaah sadayana, rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.